putih, dia kembang. Laledok di hujan wae. Ya ampun, ting lapar. Kopi euy, Mah. Kopi. Mah. Kopi. Kopi, geus 3 kali ngomong. Hayu we ngoprek nu kitu naon sih? Nyen sorangan ya ke viral ya. Astagfirullahaladzim. Bapak mah teu apa udah. Lain yang naon nu kieu? Ih, teu apa itu keur viral geuning mahal nu dijual teh. Mantap kopi mahal anan. Astagfirullahaladzim. Berat ka kembang, berat ka salaki ya. Duit teu apa. Panalaki jenengan duit mah kabina-bina teuing atuh. Ngoprek nu kitu salaki geus. Gendok ya teu apa nya teh mah jutaan. Lah, mending nu kitu jutaan-jutaan. Tapi saya mah ngangan ka kebon nu aralus jadi duit. Ya, nu kieu tah seurang sampul. Ngangan nu alus. Bukan ka salaki. Nyala cicing ka kebon ngangan. Astagfirullahaladzim. Eta pamajikan ari geus kitu. Salaki aya ngopi, sepan sampo, sepan cau meureun. Wah, ampun teuing. Nu kieu patut naon loba di ditu ge ampun teuing ka warung aing ngopi lah. Kembang naon di? Kembang janda bolong eta ukur viral cenah ge jutaan. Oh nya mahal eta. Mahal Nu pokona. kumaha di janda bolong? Eta anu bolong tuh di kebon itu tuh sok aya pokona mah anu barolong we cong diarah yuk. Duit loba urang nya. Ayo. Sabaraha ya? Kedua 5. Sayur Bu, sayur ya. Seger kene Bu. Mana nu keur viral? Iya, keur viral. Di dia aya janda bolong. Mana bolong sih dia? Eta keur viral anu kembang alus mah. Astagfirullah, teu apal ieu. Aya dudake sarek ngorek. Serius. Atuh teh apal. Kumaha di janda bolong? Teuing naon janda bolong teh nya. Sabaraha ya? Eta 5.000-an lah. Naon rame eta? Lah mangkalah kapi heulaan ieu ku Bu Cucu jeung Bu Yati ieu ulah ieu mah kudu ku urang. Urang ieu mah. Yo. Baringung tuh. Bingung. Jangan video itu tuh. Ayo. Kemana? Nah. Sigal kira-kira kemana nih? Tah. Cicing dah ya. Keur viral ya. Waturan dia tah. WA. Naon Pak? Bis. Geus, enak nangan janda bolong. Janda bolong. Heeh, tah keur viral ya. Janda bolong ya. Gitu. Ah, sia mah ngeres wae tur otakna. Ieu nu kieu. Tah. Nu jiga taleus tah. 500.000 heuh. Tah 500, tah nu kieu 1 juta tah. Keur viral ayeuna mah. Nyo, di duit teh. Kumaha urang? Janda bolong enak keur viral. Garutna ka mana, Pak? Neangan ka mana ieu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Konding ya. Ngopi ya? Ya. Yo, cadenya. Alhamdulillah. Kalagian neng kopi nih. Aduh. Kalagian keur iya. Ngadariung. Daripada nganggur. Ya, di kebun ge loba gerak. Di kana ge urang Jadi ngobrol naon sih ya? Bapak janda bolong. Janda bolong. Pamit bade nangan janda bolong heula, Pak. Janda bolong mah loba, Pak. Ada mun ieu nya. Ngopi. Janda bolong mah nu anya dicerai. Loba. Rangda eta mah. Hah? Rangda. Orang dah. Lain tah we ieu we. Naon sih? Tah. Oh. Juga taleus. Paingan pamajikan eta teh malire ka urang. Viral ieu. Batur. Ampun teh. Tah, baturan urang geus meunang sabaraha tah? 5 juta tah. Sabaraha siki eta? Benernya. Bener. Halus euy. Paingan pamajikan dia di mah geus teh malire hayang kopi hayang onde ngoprek kembang we eta nu kitu patut. Keur viral apaan? Astagfirullah mana kopi nih? Teh. La ilaha illallah. Geus ieu mah. Diurangi jeung mah aya nu kieu. Lain ku masalah teu meunang urang mah. Ngoprek nu kitu tetep kan salaki mah ulah sampai poho. Tes kudu atuh we. Aduh ampun. Gara-gara janda bodong pan ieu. Ada tensi we ulah penting ngarekan pamajikan. Lain ku masalah nyarekan. Jadi awewe mah anu protes seni ya teh. Ngarti kesani. Ari urang mah pan ari urang kampung mah ieu nu kieu banding tah. Ieu. Tah, boleh cau nu kieu nu mata kieu mah tah. Enak nu kieu mah. Hitung kade. Tuh. Ampun tuh.
nu bolong. Halo. Wah, ieu mah mahal. Oh dari payu ya tatanya janda bolong ngarananya. Proyek ieu mah. Oh, palingan pamajikan. Aduh, biul. Aya di urang juga naon. Aya juga di urang. Ampun teuing. Ai urang mah dan ukieu kolot mah ieu dahareun mah jadi duit pupuh. Wah, urang erek para rugu. Assalamualaikum. Oh, salam. Dagangan yang Pak Komandan yang ngadagang. Ngopi-ngopi ya? Oke, dagangnya udah di dari paru gue ya, mah. Mau bebejakan saha? Hah? Mau bebejakan. Ka mana heula? Astagfirullah. Eta komandan ya orang terus indit. Yuk ya. Enak komandan ya habis kalau mangkatnya. Lain. Gerariuh ku pamajikan ge bieu. Ada urusan kembang cenah janda borong. Janda bodong. Tanggal talus. Cek panding teh 500.000, 1 juta. Janda 1,5 bodong. Naon jamu-jamu kemarin. 3 daun talus, Mang Ton. Ku biasa naon. Lah pusing ya. Menang-menang wae. Ya wis usak asruk teu meunang bae. Daun kembang janda bolong. Kita mana di nangan atuh? Ka mana aja? Kemana tuh mah? Hareup. Yuk. Tuh lain tuh. Janda bolong lain. Heuh jigana itu. Cicong ini kan. Ayo, Jangan. Ye, nyo ye, itu kurang dia. Iya nya. Heeh. Kan teu bolong ieu mah. Mana bolongna sih? Gampang enak mah alawe heula. Heula. Anak kumaha yo? Make leungeun. Tadi dirabut jeung akarna anu bisa hirup. Di podok kana. Kieu. Hanya ting Bob. Kade bisa tai. Banyak sai mah. Hanya ieu mah. Tai ieu aya tai. Sok we coklat atuh. Nah, ieu Bom. Eta naon nya? Aing tai. Tai yo eta mah yo. Yo, tai yo, tetep yo. Ai Bom. Eta Bu RT geuning teh milarian sinanteun. Ai di unusannya istri ge kali itu milarian. Janda bolong naon atulah. Parawan lupa kene. Pak RT kagoda. Kagoda kumaha? Iya mah janda bolong teh lain janda. Tuh, Kembang. kembang janda bolong. Nya. Anu bolong ge mahalnya ka menurut Oke. Matak sinanteun geuning teh milarian teh icalan. Lah, bayar we. Batur milarian tuh. Eta icalan urang payu enak kira corona. Giran payu aya nu malak. Ngambek pemajikan. Bararingung eta teh teh. Peda keur viral we batur mah teu milarian janda bolong. Milarian ditari bener payu sabaraha cenah eta? 500.000, 1 juta, 1,5 cenah gitu. Masya Allah. Panding nembe itu matak nyeak oge. Wah, Nembe ari milarian. mendingan Coba anu susugan milarian nya. Ari abi mah teu butuh janda bolong mah. Dari mana cenah? Kembang Mana mah panding? jandana abi mah. Kanding mana teh? Caket Kidarni cenah gadinya tah. Kebon Kidarni. Paingan aya abi langsung mangkat Tuh. Kapeulaan Eta pesen kapeulannya. Wah, bener-bener. Sok cikan ka ditu geura. Pilih rezekian mah. Paroho kabeh ge lah. Adatna ade kanu piduiteun mah poho. Kabeh. Pak RW udah milarian. Ah, urang mah kene pamajikan lah. Geus teu urus-urus kanu kari itu mun jandana mah beu we ka dieu keun. Sugani atuh teu kaburu ngopi-ngopi atan teh mah kopi, tapi panding Tah, bisi beakeun. pikiran komandannya. Nya sok. Lah, Ya. mudah-mudahan nasi Heeh. ganti kolor kabar. Tah, gitu pada keur viral Iya, sok. Tah. Cau. Pak RW mah nu kieu we daharna ge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kecil ngopi nanya we Ah. Tuh, nuhun. Ini asa abong gara-gara janda bolong. Lain meni viral pisan ku RT nya. Ya ilah. Aya naon ieu nya sila-silana boa. Kabeh-kabeh nangan janda bolong. Ayo we janda ge nu geulis loba, nu bolong di tangan. Oh, parawan heula. Kok aneh-aneh. Sama meh orang balik. Apa tuh caranya mah yang payu kumaha? Kumaha nyompongan aja. Sing orang buka cara. Tuh ada. Ani mah rapet. Lain janda bolong. Nah, iya alatna. Yang pokongan. Kayak jual ke ibu-ibu.
Apa tuh? Cing loba bolong nak. Oh siap. Janda bolong dan janda rapat. Jadinya. Iya kembang siap. Bang jual ke ibu-ibu. Ayo, tangan ibu-ibu lah. Siap. Gimana ya ibu-ibu? Begitulah. Nam. Bawa. Ibu-ibu. Aya naon di mana riweuh? Janda bolong ini. Mahal gitu mahal. Ieu mah bolong ku hileut. Lain. Mana? Oh, tinggal. Hah? Jeung abah tuh. Oh, gitu. Bisa. Ieu mah caleun. Sabaraha? Iya, nu ieu 100.000. Oke. Nu ieu 200. Nu iya 500. Iya berarti lah salah ya. Salah. Beli ya. Peser ku abinya. Seberapa? 500. Gubraan ku abi mah panas ku butuh bolong abi mah. Sak peser ya. Tos siap potna ku abi. Iya, jeung nu ieu. Kope lah. Ada ya 500 US lah. Nang peuj ka Pak RW mahanya cicinya. Siap. Sip pokoknya mah sip. Malam mingguan. Mana nyabak nyabak. Yalah bagi dua. Yo. Ke heula atuh minta. Sikana cukup jeung neng teh karab Yakin. Gimana nya euy? Tanggal tarik nu naon janda bolong nu keur viral teh. Jadi malu banget tanggal sau bae di pajar budak pada nareangan batur mah. 150. Hebat batur duitna loba ti mana eta? Oh, Cara-cara dinyo. Wah, balaga dinyo. Gimana? Ada ngajual daun janda bolong. Pas Lah nu bener janda bolong mau urang teh ngina di teu bae ti tadi ge. 1 juta ya. Bener, nyok. Hebat duitnya. Ari mau di dieu. Nah, janda bolong pajar payu cenah tadi di warung ngobrol jeung Pak RW. Moal aya ieu di dieu mah. Moalnya. Wah, beakeun usaha. Urang geus dialak kabeh geus dijual. Bagi atuh jeung nu udah. Oh, Lah, punten. Mangkat lah. Gali bae aing mah ieu. Akhirnya janda bolong kabeli. Mau anu bogaan bantu. Beli pot anu bagus. Naon eta Bu RW deh? Pak Poldes. Iya abi bunga. Nuker viral janda bolong. Di mana eta deh? Masa tuh Pak mahal tuh gandeng mahal. Wah, lain sana gitu ieu. Tingali barolong Pak. Alah. Tuh. Sabaran. Iya mah katipu lain nu kitu ieu nu keur viral mah tah. Tah. Dirangkul Bapak sih. Bener. Tisahan nu benerna. Dinyo. Alah. Aya naon deh Pak Polres kunaon mah? Aya naon ieu? Kapan nu tadi si janda teh gini? Janda bolong. Eta pan nya nu kieu, nu teh nganana. Lain we tah. Sepeda barolong we atuh. Katipu pamajikan didinya. Tah, rasakeun mah. Lain nu kitu ieu nu kitu mah. Sok tarang ngadenge ka salah kita, ka omong salah kita. Geuning buktina katipu. Balik emas Bapak. Lain ngalayanan salaki nu bener. Teu bener naon urang lah. Lain kitu tuh rata diomongan teh. Nu bener ieu teh. Doraka di salah kita. Nu mata ke singa bubu, kanu jadi salah ka itu tah. Beres lah, ngalangan deui urang mah sajian yo. Yo nyok. Di Sumedang. Hasil tadi ngajual janda bolong. Sananya eta. Heeh, tong bagi dua. Bagi dua, sing adil. Enggak sih heula. Nah, bener kitu. Geus ya. Kurang tama loba. Geus lah. Pernah yang geus bagi beres. dua we. Ladang janda tinggal hiji. Murah deh. Aduh, janda.